Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang pengajaran hiji kaulinan barudak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat menyebutkan isi teks deskripsi tentang kaulinan barudak dengan benar. Hayu urang kawitan wae diajarna. Ku hidup tinggal ieu digambar nuju naraonnya barudak teh. Didinya aya barudak seueuran, terus aya bal, jeung aya talawengkar. Kira-kira nuju naonnya? Leres, didinya teh dinu gambar nyaeta nuju barudak nuju arulin boy-boyan. Ayeuna ibu gaduh teks deskripsi tentang kaulinan barudak anu judulna teh ulin boy-boyan. Hayu atuh urang sesarengan baca wae. Judul teksna nyaeta ulin boy-boyan. Pas sore langit keur sumedeng cangra, mida kaluar ti imahna, lempang gagancangan muru ka lapang. Di lapang kasampak nu sejen geus ngadagoan, keur galuntreng we. Aya tujuhan kabehna teh. Pahmi, Karsim, Hendra, Saepul, Ilham, Iwan, jeung Nanang. Ilham jeung Iwan mah adi lanceuk, budak kembar, pindahan ti Bandung. Ayeuna sakola jeung Mida katut nu sejena. Tah geuning datang, ceuk Hendra. Hayu atuh cuang mimitian, mana balna geus aya acan, omong Mida. Acan nyieun heula we gampang ieuh da karetna mah mawa, tembal Nanang. Tah ieu urang mawa keresek jeung kertasna, Iwan milu nembrong. Salajengna kertas teh tuluy digulung-gulung nepi ka buleud, geus kitu dibungkus ku keresek. Digulung-gulung deui kitu we tuluy, patimpah-timpah nepi ngajendul sagede peureup. Geus kitu kakara dibeungkeut ku karet gelang ngarah pageuh. Ari anu sawarehna deui neangan talawengkar, tuluy diketrokan sisi-sisina, dirarata ngarah buleud meueusan. Sanggeus meunang 10 siki tuluy dientep-entepkeun sina numpuk ka luhur. Sok suten heula anu eleh ngabalad jeung urang, omong Hendra. Tuluy kabehanana suten. Sanggeus kabagi 2 kelompok, anu meunang suten kagiliran ngalung ti heula. Ulah jauh teuing kala ngalungna Mi, bisi hese beunang, ceuk Hendra ka Pahmi. Mida kagiliran ngalung ti heula, hanjakal ngeplos. Kadituna tuluy bagilir saurang-saurang, nojo tumpukan talawengkar. Kakara basa giliran Ilham, bal teh keuna kana tumpukan talawengkar. Burulu talawengkar teh ngaburulu. Geuwat Ilham jeung Mida sabalad-balad lalumpatan ngajauhan. Ari Hendra geuwat nyokot bal, tuluy dialungkeun ka Nanang. Ku Nanang dibaledogkeun ka Mida, tapi Mida geuwat luncat. Geuwat oper ka dieu euy, Iwan ngagorowok. Basa kabireungeuh Karsim numpukeun deui talawengkar. Belewer bal dibaledogkeun langsung nojok ka lebah Karsim. Awas Sim, Karsim rikat ngagiwar. Bis bae beunang pokna. Kitu jeung kitu we tuluy, anu jadi ucing ngincer-ngincer musuh maledog ku bal. Ari anu diudag-udagna ngintip-ngintip talawengkar rek dientepkeun deui. Basa bal ngabelewer rada jauh, Mida geuwat ngentepkeun deui talawengkar dibantuan ku Pahmi. Tapi ku Hendra ditenggor ti kajauhan. Jeplak! Bal meureunan pisan kana tonggong Mida. Beunang euy, geuwat kaluar, gorowok Nanang. Boyot Mida mah, Ilham gegelendeng.
Ilham deui lain ngabejaan, tembal mida bari nyoreng. Gek diuk di sisi lapang, nempokeun babaturanana anu keur maraen keneh. Rada lila boy-boyan teh, bubuhan anu kagiliran numpukeun talawengkarna ngurangan saurang. Tapi basabal ngabelewer ka balong, da teu kasanggap ku Iwan, nu tiluan tuluy surap gogoan kainya, ceuk Karsim bari emprak. Aing mah sing bener atuh newakna, ceuk Saepul ka Iwan. Mane tuda ngalungkeun tarik teuing, Iwan malik nambalang. Karsim, Ilham jeung Pahmi ngentepkeun deui talawengkar. Salse bae dabalna oge keur di koeran keneh make gantar ku Hendra. Sanggeus ngentep deui nu tiluan geuwat ngagorowok bebarengan. Boy, terusna balikan deui ka was mimiti ngalumbal. Basa panan poe hampir surup tukangeun lembur, anu ucing boy-boyan teh enggesan. Nah, kitu nya teks deskripsi anu judulna Ulin Boy-boyan teh. Nah, ayeuna urang ngabahas ngeunaan harti kecap anu aya dina teks Ulin Boy-boyan. Nu kahiji nyaeta Sumedeng Cangra. Nah, eta teh hartosna langit keur meujeuhna caang. Nu kaduana Galuntreng. Galuntreng teh hartosna nyaeta ngarobrol. Nah, anu salajengna nyaeta Cuang. Cuang teh nyaeta robahan tina kecap urang, maksudna ngajak. Contohna, hayu Cuang ulin ka ditu. Nah, eta nya contohna. Nah, anu salajengna Nembrong. Nembrong teh hartosna milu ngomong. Salajengna Talawengkar. Nah, talawengkar teh nyaeta sesemplekan kenteng anu geus pareupeus, eta disebatna talawengkar. Nah, pami dientepkeun hartosna nyaeta ditumpukeun kalawan rapi. Salajengna harti kecap Ngabalad. Nah, hartosna teh nyaeta babaturan atanapi ngabalad hartina ngagrup anu naon ngagrup jeung babaturan. Nojo nyaeta nembak. Salajengna kabireungeuh. Nah, anu salajengna kabireungeuh nyaeta hartosna katingali atanapi kanyahoan. Nah, kecap nu salajengna nyaeta Rikat. Hartosna gewat-gewat atanapi gancang gerak awakna. Nah, ngagiwar hartosna nyingcet. Nah, pami bis bae nyaeta hampir bae. Salajengna harti kecap tina ditenggor nyaeta dibaledog. Pami gegelendeng hartosna nyaeta nyarita bari satengah ambek-ambekan. Nyureng nyaeta melong bari rada ambek. Gogoan hartosna nyaeta ngalalauk dina jero cai make leungeun tapi henteu bari teulem. Nah, nambalang hartosna nembalan bari nyentak. Pamisalse hartosna henteu rurusuhan atanapi santai. Nah, di koeran hartosna nyokot barang make alat anu panjang. Nah, nu terakhir nyaeta gantar. Gantar teh hartosna awi panjang parantingala atanapi ngajul bubuahan. Nah, ayeuna ibu bade masihan pancen kahidep. Pancena nyaeta aya 3. Anu kahiji maca. Maca teks anu judulna Ulin Boy-boyan. Eta ku hidep tek dibaca teras kintunkeun ka WA ibu. Nah, nu salajengna nulis. Nulis naon, Bu? Nyaeta nulis harti kecap anu aya 20 kecap eta ditulis di buku basa Sunda. Nah, anu katiluna nyaeta ngajawab patanya. Nah, ngajawab patanya ieu oge diseratna di buku basa Sunda. Naon wae, Bu, pananyana? Pananyana nyaeta anu kahiji saha wae harita anu ulin boy-boyan. Anu kaduana aribalna dijieun tina naon. Nu katilu
Naon gunana talawengkar dina kaulinan boy-boyan teh? Nu kaopatna, kudu dikumahakeun talawengkar anu ngaborulu teh. Nu kalima, lantaran teu kasanggap ku Iwan, bal teh ragrag ka mana. Nu kagenepna, naha barudak make sarurak. Nah, anu katujuhna, kira-kira tabuh sabaraha barudak ngeugeussan boy-boyana. Nu kadalapan, ari anu sok biasa digogo di balong teh naon. Nah, sakitu wae anu ku ibu dipihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan tina cariosan atanapi panjelasan ti ibu. Ku ibu diantosnya tugasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.